Ele cimot ku naon. Disusulan ku si emak. Nah, habat disusulan ku si emak. Jika teh nurut tak emaknya. Iya, pantesan ku emak disusulan. Nah, mungkin emaknya sulan mun cimot teh nurut. Ayeuna mah tos urang ngupingkeun carios. Pepehnya. Ayo. Carios naon? Carios anu ngabarontak. Tiga Anu teh cimot. narurut. Aya nu teh nurut oge. Dina kitab suci ge. Yuk, urang ngupingkeun cariosanana. Nah, tuh tingali murang kali di bumi tos caralik. Isin ulah nangis wae nya. Tah, ayeuna mah urang ngawitan caritana kieu. Di Gunung Sinai bangsa Israel teh nampi sabaraha hukum? 10 hukum, 10 aturan ti Gusti. Tah bangsa Israel teh tos bade lebet ka tanah Kanaan. Waktos dugi ka hiji tempat namina Kades. Teras weh supados terang kumaha di Kanaan teh masing-masing suku, masing-masing bangsa dipilih saurang kangge janten mata-mata. Tah, Terus kumaha hasilna? arangkat weh ka Kanaan. Di Kanaan teh subur pisan. Pepelakanana sararae, anggurna baruahan ni uroy pisan tos arasa. Cimotna resep anggur hoyo. Mohon akhirna mah teh nu 10, 12 nya nu 12 teh aruih we. Tapi terus nyarisna teh kieu. Aduh, cenah resepnya di Kanaan teh tatangkalanana ge salubur, buah-buahanana oge sararae, terus aya nu nyanak anggur tos asak pisan. Mung eta teh dijaga na teh meuni seueuran pisan, tohaga pisan. Jalmina ge jalarangkung ageng, lamun urang kadinya cenah bakal eleh. Yang dicanakan anggurna. Sanes eta Kanaan seueur jalmi anu jiga buta jangkung agung, jatuh lamun kadinya raksasa, engke eleh cenah lamun kadinya teh. Jadi weh orang Israel teh sarieunun, aduh naha cenah mendingan we di Mesir mah teu aya buta nu kararitu nya. Terus hasilna teh kumaha teh? Tah hasilna teh si 12 mata-mata teh nyarioskeun Kanaan teh subur pisan, tatangkalanana oge sararae, buah-buahanana sararae. Aya buah naon? Aya anggur. Benih beureum pisan. Aya oge nu nyanak tah kangge oleh-oleh. Tapi cenah tah Kanaan mah seueur nu ngajaga. Meuni tohaga pisan. Teras jalmina ge jangkung agung siga buta. Janten lamun kadinya teh pasti mah moal menang, pasti bakal eleh cenah. Tapi terus si bangsa Israel teh nguping kitu teh jadi sarardi. Alah geuningan kitu. Mendingan uih deui ka Mesir we, di Mesir mah raoseun, teu kedah capek-capek. Terus Kaleb sareng Yosua teh langsung nyarios. Ulah bisa disingsieunan kudu kitu. Mun Gusti nyarengan mah pasti urang bakal menang. Wah, meni waniannya Yosua sareng Kaleb mah. Wanian pisan Yosua jeung Kaleb mah. Terasa Gusti teh ngadawuh kieu. Nepi ka iraha ieu teh orang Israel teh baradegong. Katingali macam-macam keajaiban nu ti Gusti masih keneh teu percaya. Ayeuna mah bangsa Israel teh bakal aya di tanah atau bakal aya di padang pasirnya salami 40 tahun. Kulantaran teu percaya ka pangeran. Tah bakal kukurilingan. Sadayana oge moal aya nu tiasa lebet ka Kanaan, iwalti Kaleb sareng Yosua. Wah, leres-leresnya Kaleb mah jagoan pisan. Saatos kitu masih keneh we aya nu baradegong gitunya. Terus teh si orang Israel teh sok kukulutus wae. Ari Musa jeung Harun eta jadi pamimpin, kusaha dipilihna cenah. Oh, atuh bangsa Ya. Israel teh barontak ka Musa. Barontak ka Musa, cak Musa teh sok atuh lamun kitu mah cenah urang tingali saha nu dipilih ku pangeran. Sok ayeuna mah masing-masing ti 12 bangsa teh aya saurang nu dicalonkeun. Urang ayeuna mah nganggo Awi. sanes awi Bamu. atuh sanes awu regang.
Nganggo regang masing-masing bangsa suku aya hiji regang. Lebetkeun ka kemah suci. Kesaha nu regangna aya sirungan eta nu dipilih ku Gusti. Harun oge dicalonkeun ti bangsa Lewi. Tah pas isukanana hari pek teh nu Harun mah regangna teh lain ngan ukur sirungan. Aya kembangan, aya buahan. Saya pisan. Akhirnya mah narurut. Oh, berarti bener dipilih ku Gusti dan nu lain mah regangna gararing. Jadi akhirnya mah Harun teh jadi deui pamimpin. Nah, sampaikan ka Harun maot. Geus maot teh biasanya bangsa Israel mah kukulutus deui. Cenah meni di dieu mah eueuh kadaharan, meni balik deui ka Mesir. Abi mah kukulutus teh pamit di pasian jajan. Ulah kitu janten waktos kitu teh cek Gusti teh ieu mah bararangor pisan bangsa Israel teh. Teras we ku Gusti teh dihukum. Aya orai tah dararatang ka kemah-kemah macokan ka orang Israel. Akhirna mah orang Israel teh nya ngarasa salah. Aduh cenah ka Musa teh. Musa beneran ieu urang teh geus salah minta dihampura ka Gusti. Akhirna mah terus Musa teh naros ka pangeran. Cek pangeran teh sok gieun orayan tina tambaga simpen supaya kaciri tah saha nu ningali eta oray nu dina tina tambaga moal maot mun dipacok oray oge. Nah, janten salaras nama urang teh kedah taat ka Gusti nya teh. Eta bangsa Israel teh henteu taat ka Gusti. Akhirna mah begitu taat ka Gusti, saha nu ninggal ka eta oray tiasa damang deui. Nah, pami urang oge nurut ka Gusti, pasti ku Gusti oge ditangtayungan. Tah murang kali nu di bumi kedah taat ka Gusti, kedah taat ka maknya. Kedah taat oge ka guru. Kedap deui cimut bade nyukeun hampura ka si emak. Tadi cimut teh tos ngalawan si emak. Mohon ka emak oge kudu nurut sapertos urang ke nurut ka Gusti. Ayo atuh urang euy ayeuna mah kan bade ka emak cenah. Tapi si mana teh bakal ngahampura abi moal nya. Pasti atuh da emak mah nyaah ka cimot. Ayo, ayo teteh. Ayo. Jadi dijajabku teteh. Ayo. Akik. Ayo.